ila muassis hadzal ma'had. Allahumma anfa'na bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus auki terus papahri. Jam 2 berarti nya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariya tahiji fasal fi dzikri amarati tirobis saati. Dina nyaritakeun pirang-pirang ciri deuketna kiamat. Naonna tuh? Lan liwat. Faslun ariya tahiji pasal fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dina ngajelaskeun terpecahna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala salasin kana tilu wasab'ina jeung 70 naonana firqatan golonganana hade ngalogatna wa bayani usulil firaqi dallati wa bayani usulil firaqi jeung ngajelaskeun teologi atau dasar asal golongan mangga firaqi asal pirang-pirang golongan ad-dhallati anu sasar wa bayanil firqati ternyata sanes firaqi atau firqati golongan kitu tah kaliwat soalna di payuna wa bayanil firqati didinya mah sami atawa dina kitab eta sami teh on firaqi firqati firaqi eta ningali dina kitabna judulna eta sing jiga tanu gede firaqi ayo bayanil firaqi najiyah eta firaqi firqati eta soalna bedana kitab ya firqati nu awal firaqi wa bayanil firqatin najiyanti jeung ngajelaskeun golongan anu salamet wahum sareng ari itu firqatun najiyah ahlus sunnati eta golongan ahlus sunnah wal jamaah singkaharti logatan teh ku sorangan ngalogat tapi tulisan nanti teu kaharti ku sorangan oge gitu jadi tungtungna teh boro-boro kudu maca kitab maca logatan sorangan ge naon lieur rawa parantos ngariwayatkeun saha Abu Daud Imam Abu Daud wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah sang Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana eta lalaki saha Jahra atau beurang terang ngaji anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadahu Kangjeng Nabi iftaraqat narima pecah
Saha al yahudu orang Yahudi ala ihda wa sab'ina kana 70 hiji golongan. Punten, kana 70 hiji naonana firqatan golonganana. Wa tafarraqat jeung narima pecah saha an-nasara pirang-pirang golongan Nasrani alas naini wasab'ina kana 72 naonana firqatan golonganana. Wa tafarraqat jeung narima pecah atau bercerai-berai saha ummati umat kuring sa Rasul ala salasi wasab'ina ala salasi kana 7 wasab'ina jeung berat 70 naonana firqatan kelompokna atawa golonganana. Jadi golongan Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, golongan Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, dan umat Kangjeng Nabi berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha ari sakabehna itu firqah finnari eta dina neraka illa wahidatan kajaba anu sahiji. Qalu nyarios itu ashab. Rois ka mana Rois? Nes, Rois ka mana? Arisa teh. Teh. Hah? Sekolah ke SMA mang geus izin lin atau aya kain sekolah? Waman jeung eta sahahum ari itu firqah ya Rasul itu firaq ya Rasulullah. Oh punten. Waman jeung eta sahahum ari itu wahidah ya Rasulullah qala ngawaler Kangjeng Nabi atanapi Rasul hum ari itu firqatun najiyah atawa wahidah firqatu wahidah alladzina eta jalma-jalma allaladina tepan kana anu ari kuring alahi eta tetep dina itu ladi wa ashabi jeung pirang-pirang sahabat kuring saakidah sesama muslim anu nyepel pageuh kana ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos cumarios saha Asyihabul Khafaji rahimahullahu taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahimah mugi ngarahmat hu ka itu Syekh Syihab sallallahu Gusti Allah fi Nasimir Riyad dina kitab Nasimur Riyad. Fi Nasimir Riyad dina kitab Nasimir Riyad lapad wal firqatun najiyah wal firqatu jeung ari golongan an najiyatu anu salamet hum eta ari itu firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaati eta golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi hasyati Shanwani jeung eta tetep dina kitab Hasyiatus Shanwani dina hasyahna kitab Shanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah netepan kana mukhtasarna kitab Ibni Abi Jamrah. Mukhtasar teh ringkesan lapad hum Abul Hasan al-Asy'ari hum ari itu ahlus sunnah wal jamaah Abul Hasan al-Asy'ari eta
Abu Hasan Al-As'ari wa jama'atuhu jeung jamaahna itu Abu Hasan Al-As'ari ay ahlu sunnati tegesna ahli sunnah wa a'immatul ulama'i jeung pirang-pirang imamna para ulama. Dina tauhid Abu Hasan Al-As'ari jeung para pengikutna gitu. Sareng para ulama anu memang sa pemikiran sa madhab sa alur dina tauhidna sareng Abu Hasan Al-As'ari. Li anna Allah Ta'ala karena sanyana Gusti Allah Ta'ala ja'ala eta ngajadikeun Allah hum ka itu ahlus sunnah. Maksudna maka Abu Hasan eta Abu Hasan As'ari sareng pengikutna. Jadi anu berakidah ahlus sunnah wal jamaah hujjatan kana jadi hujjah ala khalqihi pikeun makhlukna Allah. Wa ilaihim jengka itu ahlus sunnah wal jamaah tafazza'a berpegang teguh saha al-ammatu ka umumana jalma-jalma jamanu awam pirang-pirang jamanu awam fi dinihim dina agamana itu ammah wahum jeung ari itu ahlus sunnah wal jamaah al makniyuna eta nu dimaksud kabeh bi kaulihi kudauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapad innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Aya jadi dimaksud ku golongan ahlus sunnah wal jamaah teh nyaeta dauhan Kangjeng Nabi Muhammad SAW innallaha sayaktosna Gusti Allah la yajma'u eta moal ngumpulkeun Allah ummati ka umat kuring ala dhalalatin kana kasesatan. Jadi anu henteu sesat mah nyaeta golongan ahlus sunnah wal jamaah wa hum al ma'niyuna bi qauli sallallahu alaihi wasallam. Qalan sumariyo saha al imamu Abu Mansur bin Thahir at-Tamimi fi syarhi hadal hadisi dina nyarahana ieu hadis. Qad alima nyata parantos uninga saha ashabul maqalati pirang-pirang anu ngagaduhan ieu pendapat annahu kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lam yurid eta teu ngamaksud Kangjeng Nabi bil firaqi ku pirang-pirang kelompok al madmumati anu dicacad atawa anu dicela al mukhtalifina anu berselisih kabeh fi furu'il fikhi dina pirang-pirang urusan cabang ilmu fikih min abwabil halali wal harami tina pirang-pirang bab hukum halal netepkeun halal haram. Wa inna ma qasada jeung pastina ngamaksud Kangjeng Nabi bidzimmi ku nyacad atawa kana nyacad man ka jalma khalafa anu nyulayaan si jalma ahlal haqqi ka ahli haq fi usulit tauhid dina ilmu pokok tauhid. Jadi nu dimaksud ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin nyaeta dina bidang urusan ilmu tauhid lain dina bidang urusan ilmu fikih cariosan Abu Mansur bin Thahir at-Tamimi.
Wa fi taqdiril khairi wasyarri jeung dina pembahasan takdir anu sae wasyarri jeung anu goreng. Ndutan euy siga anu keur husu kieu sieun kieu katinggalina mah oyag awakna teh gibeg saeutik geus mah bener ya dikerenutan nya teh janpi ngagibeg dia wa fi syuruti nubuwati jeung dina batasan pirang-pirang syarat kanabian war risalati jeung karasulan wa fi muwalati sahabati jeung dina mempercayaina pirang-pirang para sahabat wama jeung perkara jaro anu berjalan itu majro hadhil abwabi dina tempat berjalana ieu bab pirang-pirang bab li annal mukhtalifina kana sanyana jama-jama anu berbeda pendapat dina tauhid ya kade beda pendapat dina naon cenah dina tauhid fiha dina abwab qad kafara eta nyata geus ngapirkeun sabadum sapalihna itu mukhtalifin ba'don kasapalina deui bi khilafi nau'il awali kalawan beda jeung perselisihan anu awal nu pertama fikih dina perselisihan urusan tauhid mah teu saeutik loba jalma anu sok gampang ngapirkeun ka baladna ka dulurna ieu nu paling bahaya teh matak nu salamet mah Ahlus Sunnah wal Jamaah nu teu resep jeung teu meunang ngapirkeun ka baladna ka babaturanana ka temanna dina urusan fikih teh dina urusan fikih mah teu dibahas tadi teh nu dimaksud dina hadis nu tadi teh tapi nu dibahasna dina urusan naon tah tauhid jadi loba jama penganut ilmu tauhid ongkoh menganut ilmu tauhid tapi gampang ngapirkeun batur padahal masih kene iman ka Allah masih kene salat masih kene zakat puasa haji sakumaha mistina ngan saukur beda pendapat beda pilihan beda sanes kantena dianggap eta teh jalma kafir teh eta nu paling bahaya teh fa innahu maka sanyana itu nau'il alwa awal ikhtalafu eta ikhtilaf mukhtalifin fihi dina itu nau'il awal apunten fa innahum maka sanyana itu mukhtalifin ikhtalafu eta berbeda pendapat itu mukhtalifin fihi dina itu nau'il awal min ghairi takfirin kalawan teu ngapirkeun wala tafsikin jeung teu nganggap pasek lil mukhalifi ka anu nyulayaan fihi dina ilmu fikih tu dina urusan ilmu fikih mah henteu sanajan beda henteu jadi matak ngapirkeun tapi dina urusan ilmu tauhid beda dina ilmu tauhid beda gampang ngapirkeun fayarji'u maka balik maka kembali naon takwilul hadisi nakwilna ieu hadis ngajelaskeun hadis fiftirokil ummati tina perpecahan umat ilaha dan nau'i kana ieu naonnya bagian minal ikhtilafi tina pirang-pirang perselisihan wa qad hadasa jeung nyata terjadi fi akhiri ayami sahabati di masa akhir para sahabat naon khilaful qadariyati perselisihanana golongan qadariyah mimma badil juhani ti ma'bad al juhani
wa atba'ihi jeung pirang-pirang pengikutna itu Ma'bad, wa tabarro'a jeung ngahindar minhum ti itu Ma'bad saha al mutaakhiruna generasi nu terakhir minas sahabati ti para sahabat, ka Abdullah bin Umar seperti Abdullah bin Umar, wa Jabir sareng Jabir, wa Anasin sareng Anas, wa nahwihim jeung saumpamana nu kabeh radhiyallahu anhum ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh. Jadi pernah terjadi pada masa sahabat terakhir ya, pada masa sahabat terakhir atau generasi terakhir dari para sahabat itu terjadi perbedaan dalam bidang ilmu tauhid. Anu dipelopori natenya eta ku Ma'bad al-Juhani jeung para pengikutna. Jadi mulai banyak perselisihan perbedaan di bidang tauhid itu di masa generasi terakhir para sahabat. Sekali deui sing ingat, mulai banyak perselisihan dina ilmu tauhid teh pada saat generasi terakhir zaman sahabat. Mulai bermunculan, mulai daratang keyakinan anu baru, sehingga karena bermunculanana eta keyakinan anu baru, wa tabarro'a minhum al mutaakhiruna minas sahabati, maka para sahabat itu menghindar ngaraleos naon sababna, sabab bisi kabawakeun nyaeta ku golongan Qadariyah mim ba'dil Juhani, tauhidna Qadariyah atawa akidah Qadariyah ti golongan ti pelopor Ma'bad al-Juhani. Mulai tah menghindar sabab geus aya perselisihan persoalan perbedaan dina urusan ilmu tauhid atau dina ketauhidan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma hadasa tuluy terjadi naon al khilafu nyulayaan atawa perbedaan pendapat ba'da dalika dina sabadana itu akhiri ayami sahabah syai'an kalawan saeutik ila antaka amalat nepi kayan sampurna naon al firaku pirang-pirang golongan adallatu anu sasar isnaini kana 2 wasab'ina jeung 70 naonana firqatan firqahna wasa li satu jeung ari anu tilu wasab'una jeung 70 hum eta ari itu salisatu wasab'una ahlus sunnati wal jamaah, eta ahlus sunnah wal jamaah, wahum sareng ari itu ahlus sunnah wal jamaah al firqatun najiyah, eta golongan anu salamet. Fa in kila maka lamun dicarioskeun hadhihi al firaqu ma'rufah, hadhil firaqun ha ari ieu pirang-pirang golongan marupatun eta nu geus dikanyaokeun atawa geus nu di anu geus arapaleun. Fal jawabu maka ari jawabanana inna sanyana kuring na'rifu eta apal kuring al iftiraqo kana perpecahan wa usulal firaqi jeung kana pokokna naon golongan. Nah kuring macana terang teh kana awalna permulaanana terjadina perpecahan di antara golongan. Wa anna kullato ipatin jeung sanyana saban-saban golongan minal firaqi ti pirang-pirang kelompok in qasomat eta narima kabagi itu to'ifah ila pirokin kana sabaraha atawa kana pirang-pirang kelompok. Itu nasa golongan ge terjadi di kelompok beda kubu beda pasukan.
nyen organisasi ieu si ieu hayang jadi we berkubu-kubu gitu. Nu sadar narimakeun, nu teu sadar teu eling-eling, ngadon silih musuhan, eta teh sesama golongan. Nya kieu we aya mah golongan Nasrani terpecah jadi sabaraha tadi? 70 hiji. Golongan Yahudi oge terpecah jadi sabaraha? 72. Umat Kangjeng Nabi oge terpecah jadi sabaraha? 73. Tuluy we siga kitu nya boro-boro kitu. Mun ayeuna we lah. Mun ayeuna di hiji organisasi da anger aya we persoalanna teh. Aya we kubu-kubuana teh. Pedah anu, pedah itu, pedah ieu. Tak lamun dipikir-pikir dibulak-balik mudag kana naon loba papasean moal matak daraek ngurus. Lamun urang ayeunana fokus bodoh amat ngomong naon ge nu penting urang ngalaksanakeun tugas itu geus selesai. Bila mun loba kepentingan yang geus pasti gitu tah. Wa illam nuhit jeung sanajan teu ngaliputan atawa teu ngurung bi asma'itil kalfiroki kalawan pirang-pirang namina eta golongan wa madzahibiha jeung pirang-pirang madhabna itu firaq. Wa usulul firaq jeung ari cikal bakalna sekte-sekte. Nah, golongan kelompok-kelompok mulai cikal bakal terjadi kelompok-kelompok, beberapa kelompok kan tadi terjadi ayana perbedaan dina pandangan ilmu tauhid pada masa siapa? Dina masa saha eta? Masa akhir sahabat atau masa generasi terakhir di kalangan para sahabat, yaitu adalah ketika munculnya golongan Qadariyah mimma Ma'bad al-Juhani mulai muncul tidinya beres tidinya mulai usulul firaqi jadi cikal bakal munculna sababaraha kelompok sababaraha golongan. Di antarana muncul golongan teh al-haruriyatu eta golongan haruriyah, wal qadariyatu jeung golongan qadariyah, wal jahmiyatu jeung golongan jahmiyah, wal murji'atu jeung golongan murji'ah, war rafidatu jeung golongan rafidah kamari dibahasnya rafadiyun ayalin, wal jabariyatu jeung golongan jabariyah. Ini muncul atau cikal bakal sekte-sekte sampai hari ini tuluy berkembang biak aranakan tuluy. Wa qad qala jeung nyata parantos negaskeun kitu we. Sahabatu ahli ilmi sapalina ahli ilmu rahimahumullahu taala amin ya Allah ya rabbal alamin usulul firaqi ari pirang-pirang pokokna kelompok adallati anu sasar hadihi situ eta kelompok anu genep. Ieu nu nembe mana? Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rob. Nah geuningan. Bukan di Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafadiyah atau Rafidah, Jabariyah genepnya. Terus nah, jadi dicarioskeun gitu usulul firaqi dolati. Jadi mula atanapi cikal bakal kelompok anu sasar teh nu nyesatkeun teh nyaeta kelompok nu namanya nu genep sing apal teh cikal bakal mulai kelompok-kelompok yang menyesatkan dina bidang tauhid jelas eta. Wa qadin qasomat
Waqad in qasomat jeung nyata terbagi atawa kabagi-bagi naon kullu firqatin sakur-sakur firqah min hati itu sit hadihi situ tina nu genep kelompok teh kapisah-pisah deui wae asal muasalna eta nu genepan tina nu genep golongan teh terpecah belah deui wae isnatai asyarota kana 12 naonana firqatan golonganana fasorot tuluy jadi itu firqah ilasnatai ni wasab'ina kana 72 naonana firqatan firqahna kelompokna qala parantos cumarios saha Ibnu Ruslan rahimahullahu taala amin ya Allah ya rabbal alamin biasa teh enak body kila dicarioskeun anna tafsilah kana sanyana klasifikasi apa teh klasifikasi rincian itu isnataini wa sab'ina firqah isruna ari 20 minhum ti itu isnataini wasab'ina rawapidu eta pirang-pirang golongan rapidoh teh ya. Jadi golongan rapidoh teh 20 kelompok. Wa isruna jeung ain 20 minhum ti itu firqah akhwariju eta golongan khawarij. Golongan khawarij oge aya 20 macem. Wa isruna jeung ain 20 qadariyatun eta golongan qadariyah. Golongan qadariyah oge aya 20 pasukan dan 20 pasukan 20 kelompok wasab'atun jeung ari nu 7 murji'atun eta murji'ah wa firqatun jeung ari firqah najariyatun wa firqatun jeung ari sagolongan najariyatun eta golongan najariyah wahum jeung ari itu firqatun najariyah aksarun eta leuwih loba min isrin tibatan min asri firaqin tibatan 10 pirang-pirang kelompok walakin jeung tetapi na yu'adduna dihitung itu aksar wahidatan kana anu sahiji atawa eta nu sahiji wa firqatun jeung ari sagolongan haruriyatun eta golongan haruriyah wa firqatun jeung ari sagolongan di jahmiyatun eta golongan jahmiyah wa salasu firaqin jeung ari tilu pirang-pirang kelompok karomiyatun eta golongan atau kelompok karomiyah fahadihi maka ari ieu firaq isnatani wa sab'una firqatan eta 72 pirang-pirang naon golongan kelompok. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi dzikri ammarati iqtirabis saati dina nyaritakeun pirang-pirang ciri deuketna kiamat. Ieu keur nyaritakeun tanda-tanda tereh terjadina kiamat. Ya. Nyaritakeun tanda-tanda tereh terjadina kiamat. Wahia jeung ari itu ammarah kasiratun eta loba eta anu seueur minha eta tetep tina itu kasirah adamul musaidi ari eueuhna anu silih tulungan wal muawini jeung tegesna anu nulungan ala dini kana syiarna agama wa huwa jeung ari itu adamul musaid
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam eta dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alan nasi lapad ya'ti alan nasi leh, ya'ti bakal datang alan nasi ka jalma-jalma naun zamanu sabiri, jamana jalma-jalma anu salobar, ala dinihi dina ngurus syiarna agama Allah, agamana sobar sobir, kal qabidi seperti jalma anu nyekel alal jamri kana ruhai. Rawahu at-Tirmidzi an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Di dia rek nyaritakeun tentang tanda-tanda atau ciri-ciri na di mana geus deukeut kana datang waktu kiamat. Kabayang kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, aya di al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal, ieu nyaritakeun kiamat. Kabayang naon kiamat, kakaek dibere angin dordar gelap ge urang teh geus riweuh. Kabayang lamun datang kiamat, ieu keur nyaritakeun tentang ciri-ciri deuketna terjadi kana kiamat. Boro-boro kudu kiamat saalam dunia, kakarek aya hujan badag dibarengan ku dordar gelap, dibarengan ku angin anu gede. Kapan urang teh geus panik, urang teh geus sieun dengan waktu hanya 10 menit 20 menit maksimalna umpamananya, dengan waktu 10 menit 15 menit geus sieun hujan badag langsung banjir harita keneh. Nalika banjir geus eueuh nu dipimili ku jelema, kacaritakeun loba hartana, kacaritakeun loba bandana, kacaritakeun loba mobilna, ku Allah mangan saukur waktu 10 menit 5 menit bere banjir geus beak hartana ge. Bener teh? Beak hartana sok. Sawah ngahariji kabeh, imah kakareueum kabeh, mobil kakareueum kabeh, barang-barang berharga nu di jero imah kakeueum kabeh, beak. Ledis dengan waktu yang sekejap. Kabayang lamun terjadi kiamat. Mudah-mudahan orang masing saralamatnya. Nah, di antara tanda-tanda ciri deketna kiamat teh, di antarana nyaeta geus mulai loba jalma nu teu paduli kana urusan agama. Kan itu teh adamul musaidi wal muawini, eueuhna silih tulungan jeung eueuhna nu nulungan kana urusan agama. Berarti geus teu paduli kana urusan agama teh. Rek aya nu ngaji, eueuh nu ngaji karep teu paduli kana syiar agama ya. Rek aya nu adan, eueuh nu adan, karep teh teuing. Rek aya pendidikan agama, rek eueuh pendidikan agama paduli teuing. Mun di lembur aya nu geus areueuh anu ngaji atawa antara aya jeung eueuh nu ngajina sugan jadi pikiran geus masa bodoh we. Eta teh jadi salah satu tanda tereh jeung deuketna kana kiamat. Atuh lamun tema di urang siga kitu, geus loba anu teu paduli nguruskeun kana ilmu agama, geus loba nu teu paduli silih tulungan tina syiarna agama. Antara nu ngaji jeung nu teu ngaji dianggap biasa. Bahkan boga budak urang rek ngaji teu ngaji masa bodoh, kan teu paduli etanya. Boga dulur boga alo rek ngaji teu ngaji masa bodoh, eta teh geus jadi tanda-tanda terehna kiamat. Ayeuna kumaha? Tinggal we ayeuna. Bapak mah teu bisa ngajawab. Ngan urang ngabahas dina ieu hadis Rasul kitu. Tak urang lamun kene ngaji berarti urang teh menyelamatkan tereh datangna kana kiamat. Bener teh? Sok lamun teu ngaraji.
kumaha lamun nyerenteng aspi beneran deui wae eta. Wa min hajing eta tetep tina sapalina itu ammarot atana pikasiroh mangga teu sarios-rios karena sakasiroh bagian tina ammarot. Wa min hajing eta tetep tina sapalina itu ammarot yakunu bukti fi akhir zamani di akhir zaman saha ubadun pirang-pirang tukang ibadah juhalun pirang-pirang anu barodo wa qurraun jeung pirang-pirang ahli qori ahli maca Quran fasaqotun anu fasik rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Abu Nuaim fil Haliyati wal Hakimi fil Mustadraki an Anasin radhiyallahu anhu aidon. Salajengna di antara ciri deket terjadina kana kiamat teh di mana di akhir zaman geus loba jalma anu semangat ibadahna gairah ibadahna maksimal tapi juhalun bodoh tina ilmu siga nu bener ibadahna teh padahal naon salah semangat ibadahnya tinggi ya semangat ibadahnya maksimal tapi pelaksanaan tina ibadahna justru menyalahi aturan karena hukum syara justru keluar tina ilmu fikih si eta mah salatna awal waktu ngan pangbatalan salatna teu diperhatikeun salatna si eta mah tepat waktu ngan babacaanana jeung rukun salatna teu diperhatikeun semangat ibadah tapi salah dalam melakukan ieu geus jadi tanda-tanda akhir zaman geus tanda-tanda dekeutna kana kiamat. Wa qurraun fasaqotun jeung jama-jama anu aralus maca Qur'ana tapi goreng akhlakna ngan saukur alus ngalagam ngan saukur alus maca tapi goreng tina kalakuan. Oh naudzubillahi min dalik. Bermunculan tah lamun ayeuna di dunia ayeuna di urang ayeuna di zaman ayeuna geus loba zaman nu kitu nu rajin ibadah nu semangat ibadahna tapi kabalingar dina ibadahna da teu make ilmu. Loba jalma anu aralus dina maca Qur'ana harada dina ngaos Qur'ana tapi akhlakna garoleng maka eta geus jadi tanda deukeut terjadina kiamat. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu ammarati qatiba tirabis saah napi kathirah mangga la takumu moal terjadi naon as-saatu kiamat hatta yatabahi sehingga pa alus-alus lah pa alus-alus saha annasu jama-jama pil masajidi dina pirang-pirang ngabangun masjid ya rawahu al-imamu Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi an Anasin radhiyallahu anhu. Salajengna di antara tanda-tanda kiamat terjadina kiamat di mana geus loba jalma ngabangun masjid pa alus-alus ari eusina pa goreng-goreng masjid pa agreng-agreng masjid pa hade-hade tapi ngamakmurkeun masjidna eueuh ngabangun masjid badag duitna da loba tapi nu ngeusiana eueuh nu nyiarkeunna eueuh tah geus loba jalma nu ngalakukeun siga kitu resep ngabangun masjid tapi teresep ngeusian masjid resep naon ngagedekeun masjid tapi teu daek mensiarkan jeung ngamumulai masjid eta di antara tanda-tanda ammarati tirabis saah ciri dekeutna kana kiamat paurnya lajeng wa min hajeng eta tetep tina sapalihna ammaroh tabu sabaraha ieu daplilah qati'atur rahmi ari
pegatna babarayaan, putus silaturahmi. Putus cinta mah terjadi tanda-tanda kiamat, oke? Tapi putus silaturahmi itu akan menjadi tanda-tanda kiamat. Allah karim, meletus. Kamu putus cinta gak jadi persoalan. Kamu putus dengan kekasih gak jadi masalah. Tapi kamu putus bersilaturahmi dengan sahabat, dengan kerabat, itu pertanda fi dzikri ammarati iqtirabis saah. Jadi mending kene putus jeung kabogoh atau mending kene putus silaturahmi. Ada cenapa abdi mah bobogohan oge sejak silaturahmi. Aduh. Jadi tungtungna teh nya abdi teh bercinta, nya abdi teh bersilaturahmi. Alasan wae Ustadzah punten. Nail jeung sakitu. Oh, lala hirang Naila terbilang. Gusti teuing. Oh, ya Karim. Saha Astri oh loba non teh lalakina teh. Jadi lamun sabaraha? Lamun ayeuna awewe loba kabogohna dipilih sia. Itu tidak kecil kemungkinan engke di mana geus kawin jeung eta awewe bakal diceraikeun salah sahijina bakal gampang kena ngeusanana. Naon sababna? Hanya ka teu kasih itu aing mah. Geus ya asli. Hoax ya. Hoax ya macam-macam sih. Hoax ya. Naon? Oh hiji. Ka urang mana? Ka urang? Sok doraka sing ngabong mah. Hah? Ripan? Ngaranna teh Ripan? Saha? Asli ngaranna teh Ripan. Sok. Jadi disingkatna jadi Arif, asli Ripan. Tuluy. Teruskeun lah. Qati'atur rahmi eta pegatna babarayaan wa takhwinul amini jeung dianggap khianatna jalma nu kapercaya. Wa i'timanul khaini atanapi wa timanul khaini jeung narima percayana ka jalma nu khianat. Nah, di antara deui tanda tereh terjadina kiamat teh geus loba jalma nu megatkeun silaturahmi. Ku sabab beda pilihan pegat silaturahmi, ku sabab materi beda masalah materi pegat silaturahmi. Ku beda karir bisa jadi pegat silaturahmi. Hal terkecil bisa jadi potensi megatkeun silaturahmi. Tapi hal terkecil pun bisa jadi jalan ngabeungkeut tali silaturahmi. Ngan peda jalma lamun sok resep jeung resep papaseaan kan geus pasti. Resep papaseaan megatkeun silaturahmi jeung nganggap khianat ka jalma nu percaya, ari jalma nu dipercaya dianggap khianat, tapi jalma nu sok khianat dipercaya. Eta teh geus jadi tanda-tanda iqtirabis saah, deukeut kana terjadina kiamat. Teh kapan loba nu kitu teh na teh? Ainu kapercaya ku urang dipikeun, ainu kapercaya ku urang dikhianati, ari zaman nu tukang dikhianat, nu tukang ngakhianat dipercaya. Loba nu kitu teh teh. Suur ayeuna teh. Uji teh zaman nu dipercaya. Tapi ku batu diisukeun bau uji teh zaman nu tukang khianat. Ku amat diisukeun uji teh tukang khianat. Nah, ari amat nu tukang khianat ngadonaon dipercaya. Tah tanda-tanda iqtirabis saah. Lajeng wa min hajeng eta tetep tina itu ammarati iqtirabis saah intifahul ahillati ari naikna pirang-pirang bulan wa ayyuro jeung yen ditingali naon al hilalu bulan
Qobalan permulaan nabi fathata ini kalawan dua fathah qobalan qop jeung ba ay salatan tegesna di hiji saat di hiji waktu mayut liu anu henteu katingali atau mayut lau nu teu bisa ditingali fayuqalu maka dicarioskeun itu hilal lillataini pikeun dua malam. Jadi boga anggapan orang terjadi dua boga anggapan jelema bahwa terjadina dua peuting kusabab terjadi mengembangna bulan. Padahal masa peuting tapi boga anggapan dua peuting. Rawahu At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa min hajeng eta tetep tina sapalihna itu Ammarah yadhabu maraot saha as-solihuna pirang-pirang jalma nu saroleh al awwalu pirang-pirang generasi nu pertama fal awwalu teras generasi pertama watabqo sareng nyesa saha hasalatun panggoreng-gorengna jalma kahasalatis syairi seperti dedekna bubukna kacang syair awit tamari atawa korma nu salajengna diantarana nyaeta iktirabi saah deukeut terjadina kana kiamat teh di mana jalma-jalma nu saroleh tos dimaraotan tuluy we nyaresa jalma-jalma nu teu saroleh. Ayeuna jami-jami anu saroleh para alim ulama tos teu araya nya. Tapi mudah-mudahan we urang oge bagian tina golongan jalma nu ikhtiar hayang jadi jalma nu soleh. Cirina urang daek ngaji sanajan can pasti urang oge jadi jalma nu soleh tapi keur berusaha urang jadi jalma anu soleh. Wa min hala taqumus saah peun sakitu heula